Mak, oh jadi ya. Nonton. Iya jago mau sekolahnya. Ah mana? Murah kene eta mah. Murah di mana ya mak? Nah gitu. Jadi kita ngasih keluar. Goblok. Iya tukang usyuk pada tuh kok. Pas sombong-sombong. Wah, saya ngusyuk jago di dunia amat cenah. Kumaha gitu we? Urang mah kakara tom langsung disangut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunia. Ulah cenah eta mah. Teu ceuk nu kadua nyahebatkeun dewe. Kumaha maneh? Urang mah kakara gede geleng-geleng eupan. Lauk nolo. Buru atuh. Kiat yang nyantok buka kitu ceuk nu katilu teu aneh halus eupan aing kumaha aing rek nguseup minggu Sabtu lauk hari mah anjing nguseup mah apaan makan ku alis-alis pake jeung nanyakeun anjing nguseup mah keur pawi singkir mah bedu gua di masjid ku aing dipadok ku teh disiksikan di leo di jendeungeun sangu gak salah molor wae dengan pegawaian HRC kalah jol mangkat jumaahan balik-balik pakai sendal anyar sarangah sarenge sudah teh sendal menang meuli sendal ustad dipadok udah gitu lo barang gitu mikir-mikir jeur aing mah itu bulan Ramadan mah ningali mie dicengekan jeung lemon tea jam 12 beurang da tauhid teh oyag atuh ya tong ningali barangna lah ningali tulisan goyobod we da motor teh ngagibeg atuh aya nu ngabonceng es batu da dituturkeun ningali oli rem we da jiga marjan atuh ningali pangumahan piring aduh jiga lapis legit ningali cucuk lewat da jiga korma atuh keur puasa mah ngarasa teu berat tantangannya ya ningali kamu itu ya kamu kayak jodoh aku cie Ari sekolah lulusan naon? STM naon gitu Cik ari 5 tambah 5 sabaraha? be ambe ye di mana-mana oge 5 tambah 5 mah 10 Salah. nah salah emang sabaraha 5 tambah 5 Nya 11 atuh. hah 11 kok bisa Coba asupkeun leungeunna ka jero pesak. Cik hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nah jadi 11 ih pau Mongan mah si mereka ada kawin deh pertama Menang? hah Menang kawin deui urang. nyao ayo mah daripada ayeuna sia musingkeun sia laki hiji pusing sugan dua mah senang